Gitu. Nih, watau jeung batur. Mari ngaku urang bintang tamu cenah. Ya padalan kabisa mimpin baris teh. Tuh, datang ngajorekeun ka pimpinan dari maneh. Atuh da mimpin mah kudu katarima kurang. Kudu bisa ngagorekeun ka batur, kudu bisa ngaluskeun batur. Sok dipimpin ku saya. Ya, tempokeun contoh atuh. Sok, saya jadi bawahan sok. Kayaknya mau urang mah model kieu jigo model kieu jadi pimpinan. Oh, potongan. Potongan nomor 2. Urangna ya sebagai anggota sing penisilin. Maksudnya disiplin. Aing sok gaul tapi usahanya heuh. Udah ngomong aku tadi cabut tuh saya mah. Cam cileuk kai mata kihahe. Perhatian. Bahasa naon? Ih, bahasa Urdu ieu mah. India. Ieu mah Urdu, ieu mah Urdu. Oh, Urdu. Cam cileuk kai mata kihahe. Perhatian. Berbat nehi musik kupiang nehi. Cut. Brak. Hai bercut, hai siap. Maksudnya jam cileut teh mata kihahe gitu. Perhatian. Kupat naik kup. Nah, kumaha maneh lah. Cam cileuk kai mata kihahe. Berbat nehi musik kupiang nehi. Cut. Siap berada. Aculanong. Lain sangkanan. Aculatok teh. Aculanong. Beda lobaan jadi aculanong. Ih, cam cileuk kai mata kihahe. Berbat nehi musik kupiang nehi. Cut. Aculanong. Oh, kan ieu. Ramai itu. Ramai. Oh, ramai. Gusti, Panjang saya ramai. Kan ini ramai itu mah tuh tanya kok ramai itu mah nanyakeun. Main-main. ribet ya. Gila lo. Sok dari mulai. Cam cileuk kai mata pihak. Berbat nehi musik kupiang nehi cut. Aculan. Ramai ke. Puji. Angkat suku hiji. Kayak baris puji. Angkat suku. Angkat suku KB. Siapa yang ngomong ngebecul siapa tidak? Waktu pengalaman kita mimpi. Grogi keren. Satu deh, jangan main serangan tuh bisa. Iya. Ya. Demikian baru. Ulah sok teh lupa sempat kafe guyon segala lupa ke. Urang teh ya. Dongkapna ka dieu teh pantai acan diulingakeun bisi. Kan urang kudu boga maksud segala lupa ke. Aya cek mari basa ulur katingali punuk. Tah, nanti datang katingali tarang ulus katingali punuk. Aya cek mari basa eta teh. Paribasa. Itu sumun. Kapan urang teh pami paribasa. Paribasa. Nah, Paribasa perbedaan. bahasaan gitu. Bahasaan ieu Mas. Kan maksud urang teh ai dina seni mah urang sing sopan santun ngaranna ge seni. Sok sanajan urang seni leutik nya. Leutik-leutik ke seni urang. Leutik reok mah. Seni Gede. Jawa Barat urang. Oh, nya. Saya mau protes lamun ada yang bilang bahwa seni reok teh leutik. Udahlah ribet. Nyawa kena ribet nah non si Depok dia. Tapi kira kita sok sanaos tadi padalang parantos ngulingakeun kitu nya. Kasadaya teh aya saena urang dina seni. Dina misi seni urang nepangkeun ka sadayana. Namun ieu teh nepangkeun urang kagelang. Dangu sadayana. Oh semun hor kangge pamiarsa sadayanya. Mun pamiarsa sadaya mah
Wah, disuklak, disikluk, di kanan, di kidul, Kami di pulau, di peta. gitunya. Sadaya kami yang penggemar RKM-nya, upami anu karasan nuju nyetel ayeuna semua wilujeng ada mungkin gitu nya. Semua anu dipentaskeun ada pedakeun hiburan ti lingkup seni rongkewang grupnya di Kabupaten Bogor semua. Rasa kurang lapangkeun kurang kasadayana. Rek waji. Besok. Pakai lagu Pak. Nah, mun kayak lagu sok tepakeun formal gitu saya semua. Sok. Mana Pak Haji? Saya Mang Dadang, Mang Dadang Raja Bang. Datang kemari menghibur para penonton. Padahal anu asep, Mang Budi anu manis, Mang Egi anu ganteng, Mang Argani anu peot. Nah, peot-peot juga ini nilai jual saya. Sudah disebutkan peot namanya. Udah pakai peot, udah pakai peot. Orang banyak. Anu kira-kira harmonis. Saya Mang Dadang, Mang Dadang Raja Bang. Datang kemari menghibur para penonton. Padahal paling ganteng, Mang Budi paling manis, Mang Egi paling gahut, Mang Arsani paling ayam. Ulah nunggu kamu bilang batu lah tuh gitu. Mana pernah makan ayam? Ya, Salah. ay Aku kamali. paling kebo air. Jadi kemudian Kemudian sesuai gerakan mau ketika itu. kurang sadaya nawain nu ngalagunanya ulah saurang-saurang lah. Pokoknya mah bisa dipercaya deh yang mau ngahina ka batu. Saya senangnya kenyataan Pak. Atuh paling petkeun masa urusan pewat mah. Paling hayam sok. Asal gencer we peot kayaknya. Atuh sok eta mah rahasia perusahaan. Nanti. Pakai lagu ya, nepangkeun. Oh, nupangkeun. Ah, sok. Lebih ya atos. Seni Sunda, seni reog, ilong kewang. Abdi Dadang, abdi. Nanti dia lah. Dadang, Ente. Yung mukha kegituan weh. Kaya weh ti heula. Abdi ngaran anu dina KTP. Nya saha ngaran? Kamera Abah Uing. Nya saha? Kan ngaran Uing aya 3 macam. Anu sabeterna saha? Anu aya ngaran Uing aya nu garing, Nu garing naon? Arsani, Nu baseuh aya nu baseuh, naon baseuh? Arsani. Di Anu eumel-eumel, Arsani deui. Arsani. Ada ngaran eta we. Dicampurnya. Latih tes lah. Abdi karak meureun sebut ngaran aing deui. Nah. Kuring Arsani. Nebangkeun, ieu seni Sunda, seni reog, ilong kewang. Abdi Dadang, abdi. Ari abdi Mang Arsani. Abdi Mang Budi, si lulu
ku padalang Pak Haji Dadang, Dr. Haji Dadang ya. Di Dinas Pendapatan Daerah. Oke, Mang Egi di Dinas Pendidikan, di Dinas Kesehatan. Mang Arsani. Arsani SH. Naon SH teh? Sisa tilu. Sok sanaos ruksaknya ieu teh ti mantan Depak gitu nya Departemen Agama Sumut. Oke Mang Budi itu di Dinas Cipta Karya Sumut atuh pribados oge mantan-mantan ge ti abri gitu nya. Mohon ieu teh 5 angkatan. Atuh hiji teh pangjorena pengker ieu teh ti Dinas Pendidikan. Lengkap gitu nya. Cuma nu mata rong kewang mah tara aya nu teu damang sehat we sadayana nya. Da aya ieu Dinas Kesehatan ya. Atuh perlu aspal ka dieu. Kitu. Udah sumbangan ka dieu. Lebih bagi nikah kan Jena. Oh, mereka huluan kan itu. Kompletnya. Ada yang diajar karena ka dieu tah. Gitu. Mun Yang nikah ka abdi. naon? Bisa yang nikah 2 tilu. Ulah kan promosi ka eta mah. Ulah. Kade cukup satu saja kalau bisa diusahakan. Mudah-mudahan. Kalau memang 2 itu takdir itu mah. Mudah-mudahan. Naon deui ayeuna? Tilu butuh cenah. Opat kurang beureum. Jadi aing jangkepna mah 8. Eta mah ceuk nu mampu barijeng ceuk nu mampu teh sagalana mampu. Ya, nya. Cek nu niat bari jeung mampu sagalana mampu bisa ngakurkeun si ibuna nu pertama gitu lamun mampu itu mampu mah kade ulah Ayeuna naon deui? hah Ayeuna naon deui? ayeuna nya eta kira-kira naon deui nah atuh sia mah makanya nanya ku mah pimpinan we Sabaraha di dieu? naonna Minyak goreng.